Bismillahirrahmanirrahim. Ngalanjutkeun kana sejarah kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di edisi pertama. Nu kahiji nerangkeun penciptaan Nur Muhammad, Nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Allah terus ka Nabi Adam terus dititipkeun deui nya gitu. Terus anu edisi kedua samemeh Kanjeng Nabi dipedalakeun di langit di bumi aya bewara, aya pengumuman teh geuningan, hei ceuk langit teh. Oh di langit aya nu ngumumkeun, di darat aya nu ngumumkeun. Hei sadayana, yeuh bakal hadir yeuh makhluk pang unggul-unggulna aya bewara teh. Ayeuna judulna aya hiji kahinah wastana nini zalqa rek ngarah pati Siti Aminah. Kahinah teh lamun baheula mah atuh penyihir lah nya, tukang sihir, tukang tenung, tukang santet atuh dukun. Ngan nini ngaranna Nini Zarko. Eta si Nini Zarko teh rek ngarah pati, rek ngarah maehan Siti Aminah. Kumaha kisahna? Jeng kita heula atuh tah bas dedeg. Itu atuh. Kacatur aya kahinah anu masyhur dia mama Nini Zarko nu katelah ngahaja dongkap ka Mekah ngabuktikeun kanyahona ngayunkeun hawa nafsuna dongkapna ka negeri Mekah ngabujeng Sayyid Abdullah. Nyuhunkeun izin ningali ka Siti Aminah muji saparantos si kahinah ningali Siti Aminah. Aya hiji kacatur dina ieu carita judulna si Nini Zarko teh muru nu asalna ieu Nini Zarko teh urang Yamamah. Di mana cenah Yamamah? Yamamah teh nyaeta hiji tempat anu aya di Jazirah Arab. Anu mana daerahna sekitar daerah Bahrain sebelah utara. Atanapi deket perbatasan Bahrain, Hijaz, Najd jeung Yaman. Perbatasan eta Yamamah teh. Eta si Nini Zarko teh cicingna tinggalna di Yamamah. Naon Yamamah artina? Burung japati Yamamah teh. Ya. Nah eta Nini Zarko nu asalna ti Yamamah jauh-jauh ka Mekah. Datangna teh ka Mekah aya tujuanana jeung hayang ngagugu hawa nafsuna. Termasuk hayang apal, hayang menyesuaikan jeung kahayangna informasi ti langit, informasi di baladna sakadang jin teh. Nya. Nah, si Nini Zarko ti Yamamah angkat ka Mekah teh nya ngabujeng weh nyumpingan Sayyid Abdullah ramana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya sumping tok nya nyukeun widi we eta Nini Zarko teh ka Sayyid Abdullah sejak hoyong nepangan ka Siti Aminah. Ka Siti Aminah nguji saparantos
arek nguji ka Siti Aminah. Eta mah saparantos ningali Siti Aminah. Aduh yo. Ceuk pikirna yakin pisan ibu Nabi akhir zaman hatena asa diduruk tina bakating ku giruk tapi nini bisa pisan nembongkeun budi pasmon jiga nu bersih ati henteu jiga anu benci. Nah gitu rek jelaskeun baru terak tok gitu. Tah ketika Nini Jarko eta ningali wajahna Siti Aminah, Allah iya bener yakin. Iya yakin indungna Nabi akhir zaman teh. Eta hatina panas. Hati nu panas kumaha? Nu ngarasakeunana hatenya ngegebur hatena. Asa kaduruk teh. Bakatingku giruk ieu hatena. Ngan peda ieu si Nini Jarko bisa acting. Jago acting teuing latihan di mana eta Nini Jarko latihan actingna? Nu pasti mah henteu nyirikeun bahwa manehanana panas hayang buru-buru maehan Siti Aminah. Budina alus weh ka Siti Aminah teh. Kumaha tuluyna basana untung sampean eta cahya kanabian tetela aya di anjeun cahya Nabi akhir zaman. Yakin untung pisan anjeun Aminah ceuk Nini Jarko teh. Untung pisan eta katingali eta cahaya kanabian. Tetela ciri eta ayana di diri anjeun cahaya Nabi akhir zaman ceuk Nini Jarko. Teras Nini Jarko amit ngandung hate banget sengit ceuk pikirna moal mulang lamun hate tacan senang ceuk pikirna moal mulang lamun hate tacan senang hate aing moal puas lamun cahya teu ditumpes. Tah eta Nini Jarko enggeus ningali wajah Siti Aminah mah geus rada setengah jongjon ngan hatena angger keneh panasaran nya ieu Nini Jarko amit weh Abdullah Aminah kuring rek balik heula nya ceuk eta Nini Jarko teh ngan eta dina jero hatena lamun di ku aing moal kamu lah aing mah moal kaya mama heula moal samemeh ieu Aminah atanapi jeung bayina ku aing kudu ditumpes heula kudu dipaehan heula eta si si Jarko samemeh ngulang nya boga hate kitu sabab anu bakal ngaganggu nu bakal ngahancurkeun pengaruh sihirna nyata ieu bayi Nabi akhir zaman teh saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut.